Bob, sudah tiba. Waduh, malah molor. Woi, nyampe. Wong, bisnis asal jeung sia hapek lah. Kalau pernah gol bisnis. Sing sabar we mungkin tahun isuk kurang lah gol bisnis orang. Awak sia hapek eta. Nah, gitu hai. Bangke hapek. Kita nyadar sia bangke. Pokona poe ieu mah jong lah. Bisnis gagal, beteng lapar bensin beak lah. Sabar bae si Wong. Rezekina. Enggak saya nunggu ngatur ku anu di luhur. Mana nu di luhur teh? Ya panggaring malulu. Allah paham mengawasa Wong lain pang anu garing. Siama. Gagal. Cepet ah. Cicing gitar lah, garieung ya. Garieung. Siap, oke, aing nyanyi yuk. Aduh, hese keliceu deui mah. Kali lah aing. Anu ngagitar lah. Teu jelas. Sia aing minjem. Ada aing anu ngagitar. Ulah Ted, gitarna ge rusak, suaraan. Anu rusak ke sia, lain gitarna. Cek aing ge bener, rusak eta mah gitar. Sabar sia lah. Wong hayang nyanyi hayang lagu naon Wong? Naon bae dah. Siap. Tahu. Bacet tuh sih sia gitar. Pemanasan Wong. Enggak jempol aing galal deh kabeh, makanya nyangkut kena senar. Pemanasan. Siap. Nyanyi ya Korea. Putus lagi. Putus lagi. Lagu Putus lagi. macet-macet kieu tuh pos kaset kusut bae. Aing. Pan aing gagap Wong. Ngomong paling ditunda tah. Atuh nu bener bae, betet tunda gitarna. Di mana? Ah, di luhur. Di luhur. Dah, kalau ini kan ditunda. Ah, mendingan cari cing. Waduh, bos juga ya telepon. Halo, bos. Oh, nganter mister. Siap, kemana? Ke mall beli jeruk. Oke, siap, ditunggu. Ya.
Wong, Mister anu kamari, Wong. Oh, aing tidak nganter ke mister, bos juga. Wong, cengai mol. Oh, cing pak mai moi mol. Kalau dipak ceng mai mo. Oh, geus ulah lo ngomong lah. Ulah ngomong bae gari yeuh. Aing geus nyaho tadi. Bosnya geus telepon juga. Yuk. Wong, helm. Neu hau teu pang jeung moling wong helm. Polis jeung wong pak teu ngai moy. Kudu nyokot hiji deui aing yo. Helm mana helm? Urut kamari sia ngalajopot. Helm. Oh, oke. Siap, Bos. Hese lah, jeli rusak lah. Ngomong jeung budeg. Jeung pakai mai leutai mol. Berangkat. Oh, cawai wae ya. Jeung pakai helm kap jeung manggandeng. Engge nyaho ngandeng. Berangkat. Woi, motor aing kemana? Teu nyaho aing. Tadi Mister aya jeung si Boy ka ditu. Ih, kumaha sih yeuh? Sareng urusan jeung mister bae yeuh. Haliwu aing. Coba sih ngomong tak. Bos juga. Telepon ditanyakeun heun juga yeuh, telepon heun. Oh, telepon. Aing aing pasti dibawa nyasar deui deuna ge jelema budeuk ku sia kita ngojek. Jadi angkat nih. Iya tuh. Aing mah. Atuh tenang bae si Wong. Ya, mundar mandir ongkos hileut jauh. Atuh pan geus ditelepon tuh ku bos juga kan. Lain gitu masalahna. Pan si Boy mah ceulina mangpet. Mesti dijual doang na motor aing. Tol, nyampe tol. Oke. Nyawang main Indonesia cemo. Tuh nyana Bang, jalan mana? Tuh. Dibawa ke mai Mister aing. Arisnya mister dibawa ke mana? Geus dianterkeun ku aing. Tenang bae. Aduh, mister dibawa ke mana? Misterna ditunda di mana? Oh, Mister. Geus dianterkeun ku aing katol. Janya hayang katol. Aing mah. Kunaon dianterin katol atuh? Pan tadi aing ditaku siang nganterkeun si Mister Katol. Cek kumaha sih, Wong? Dasar bodas. Pokoknya mungkin saya mau urusan beres. Aduh, hesek ngomong jeung nu budak mah.
Kunaon dianterkeun ka tol tuh. Nya nama hayang ka mall meuli jeruk. Aing salah tuh hari ini. Tuh, mama. Aduh. Dari tadi si Mister bebejana ke aing hayang katol, cenah hayang diuk. Itu aing salahnya di mana? Salahna Celisia anu konslet. Jangan gini tuh, jangan nih. Ayo. Gara-gara si budak. Kemarana iya halibu amat. Ih, atuna angger si Mister. Hete budak. Ayo, naik lah. Gara-gara si budak lah. Aduh, Aya bae deui lah. lah, cus, meluncur. Ayo. Pantang ngau rumah coba mas tuh. Yuh, gila jurusan gua banget. Padahal ditinggalkan di dia tuh. Gara si budak yuk. Udah beres biasa yuk. Ayo.